wabarakatuh. Sampurasun. Haturan wilujeng tepang kasadayana tikawit rengrengan girang pangajen para patandang kalih Bapak Ibu pangaping miwah hadirin anu sami mireus basa Sunda. Pamuka catur salawasna puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Ilahi Robbi anu nyipta harta sinareng harti. Sholawat miwah salam mugia dilelerkeun ka junjunan urang kakasih Gusti nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina danget ieu simkuring baris ngadugikeun biantara anu jejerna ngamumule basa Sunda. Salaresna mah sadaya oge tiasa cumarios nginaan ieu perkara nanging nambihan kabingah kangge simkuring ngagaduhan kasempetan sumanggem dina olahraga Demo Ekskul SMP Negeri Hiji Ciamis. Hadirin hormatin simkuring urang sadaya tangtos uninga yen salah sahiji unsur budaya teh nyaeta basa. Kitu deui di unggal wewengkon miboga basa sewang-sewangan. Alatan kitu pamarentah mere panyalindungan kana basa daerah supaya tetap dipiara jeung dimekarkeun pikeun ngarojong budayana. Keur nonoman anu dumuk di tatar Sunda, basa Sunda mangrupa basa indung anu dipake gunem catur dina hirup kumbuh sapopoe. Anu janten hanjakalna zaman kiwari sawatara urang Sunda ampir poho kana basa karuhuna. Seueur keneh nonoman Sunda anu teu tiasa ngalarapkeun basa Sunda anu bener tur merenah. Masih tebih kana reueus mah kumargi boga rasa sieun tinggalin zaman dibarengan ku era lamun ngobrol ku basa Sunda teh sieun teh disebut Gen Z teh ya. Alasan sejena basa Sunda mah hese lantaran undak usuk basana kudu merenah. Barudak disapa lamun diajar basa Sunda loba keneh anu teu apal hartina. Malihan kedah ditranslatekeun heula kana basa Indonesia. Perkara ieu tangtu janten kaprihatinan keur urang sarerea. Sanes teu kenging ngeleuman basa Dekeun sareng Kamalayon. Nanging ulah dugi ka ngamomorekeun jeung mopomokeun basa Indung anu sakedahna janten ajen keur urang sarerea. Hadirin sadaya tina studi kasus eta timbul patarosan iraha di mana sareng kedah kumaha urang ngamumule basa Sunda teh. Anu kahiji ti kawit budak kedah dibiasakeun gunem catur ku basa Sunda. Upami dilarapkeun unggal dinten tangtu apal kana undak usuk sareng kabeungharan basa Sunda. Basa oge janten salah sawios faktor anu tiasa ngawangun karakter. Babasan basa ciciren bangsa sanes mung ukur tumali sareng identitas. Tapi langkung tebih janten ciri karakteristikna. Anu kadua ngalarapkeun basa Sunda di lingkungan anu pangalitna nyaeta kulawarga, lajeng di lingkungan sakola sarta di lingkungan masyarakat. Anu pamungkas nyaeta ngagali kabeungharan basa ku potensi diri dina widang sastra. Salah sawios contona ngiring ilu biung dina Pasanggiri Festival Tunas Bahasa Ibu. Kumargi dina ieu Pasanggiri seueur potensi kanggo kamakaran kompetensi dina widang basa anu luyu sareng bakat minat. Salianti eta ngarojong pamarentah salaku lembaga konservasi dina program revitalisasi basa Sunda. Kukituna simkuring umajak kasadayana hayu urang ngamumule basa Sunda.
mun teu ku urang kusaha deui mun teu ayeuna rek iraha deui. Hadirin hormaten simkuring sakitu nu kapihatur sihapunten anu kasuhun tangtos dina ngalarapkeuna seueur keneh kakirangan tebih tina sampurna. Nida agung cukup lumur, nida jembar pangampura. Saninten mah, saninten buah saninten, saninten di para